rasa hanyakal anu pang gede-gedena keur nu maot kahiji tara daek sodakoh. Kunaon? Ku hartana, ku elmuna, ku tanagana, mau lebar atuh kana ibadah ulah. Boga ceuli tara dipake ngadenge padahal can torek. Komo lamun geus torek kana naon? Kana ngaji. Thalabul ilmi teh mung jauh tina thalabul ilmi teh. Katiluna boga otak normal ajeg sehat tara dipake mikir kana agama Allah. Kaopatna mung teu hayang ngagunakeun umur waktu keur ngora kana naon? Kana ibadah, kana taat ka Allah. Ati Allaha wa ati Rasul wa ulil amri minkum teh mung. Kalimana tara daek ibadah. Ibadah kategorina pan umum seueur. Wah atuh seueur. Mung ibadah teh mung berat. Rigid lamun ngalaksanakeun ibadah teh loba nu kitu tong aneh.